Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamarana ieu teh nya nu kagungan bumi teh ke araya kitu. Assalamualaikum. Ah, jeung eueuh jang nanyakeun, jeung eueuh jelema sakurampeng. Kamarana ieu teh nu kagungan bumi teh. Mane sajara lempling jeung kudu kasaha nanyakeun. Moal kitu nyararaba mah piraku menak nyararaba. Da beda neng bumi na oge imam di luas nu isu cara ngecir posirna ge di arah rempuk. Beda jeung imah ibi. Imah teh boga segede kanang monyet ge beli ge meuni kararohok. Buruan teh meuni kuat nepikeun ka Gusti nu agung barala ana nijid komo lamun nyahoeun di jero imah meuni paburantak. Sakapeung masuk hayang kumaha iras ku nasib diri lain teu hayang cara ngatur burung nangtung siang lempang kita eueuh kitu jelema teh lain teu hayang cara batur mareuncem sagala aya loba harta dunia beranak nana ari nasib abdi heureut bangkeut musat mahamit eueuh ragap teu aya asa kuteng-tengeun hirup kieu jeung ka mana ieu teh boga imah teh meuni eueuh datang-datang heueuh nya sakapeung masuk mikir ka diri sorangan sing horeng teh meureun miskin jeung beunghar teh geus badingan kungsi aja ge ngabogaan salaki tak ka urang ci seke nyaeta kitu da lah maklum atuh ari ece bogoh jeung cinta ari manehna teh satengah hate harita teh malahanan kungsi dikaryaankeun nya baheula mah ojo teh didangdanan da ece teh baheula mah teu genut kieu atuh langsing baheula mah langsing ece teh ayeuna gurayu teh susu ayeuna marayut galarede heuda maklum geus kolot mata ulah sok bunga rasa bunga ka jelema-jelema anu gareulis kan neng da engke mah bakal peot manukankeun teh ece teh baheula teh sora tari ece teh jadi sinen baheula teh mata eueuh hiji minggu ka ece mah anu teu datang ka imah teh datang ka ece teh naragi datang dedek nanaon beuda maklum kahirupan teu kudu kumaha atuh nya ai geus kieu jeung ka mana ieu teh nu boga imah teh mecaraya wae sohor ece teh baheula mah jadi sinen teh beken baheula mah walahanan lamun lajo teh sok hayang barjeung jogetna eta teh sok daekeun mayar ka ece teh komo lamun ece geus kitu tah jelema teh meuni keprok tina ayeuna ku tarik mareceng lamunna teh keprokna paling kuras sak meureunan ka ece heutak kitu ayeuna ece teh goreng patut nyaeta atuh da nasib jelema heueuh kudu kumaha atuh aya geus kieu da ayeuna mah jaipongan gening teu daekeun guguru yo ece mah baheula hayang jaipongan teh guguru mepikeun kadangdang ge sadaek-daek mah heula mah pan ari awewe mah nyinen lamun jaipongan teh kudu tengeng kitu tah kudu tengeng kudu alus dina eta teh pan pantes ieu mah jaipongan teh hoda Allah guruna ayeuna mah teh dipikir setet ablok naik kuku-kuku baheula mah tak kitu mending geus cangkeul rek diuk heula pribumi teh ting ka mana belang sia tong ka mana langit geuning aya tamu iya alhamdulillah geuning datang diantos dianti-anti geuning sasanyeri beheung sosongeteun ka mana wae atuh punten ari mak teh saha ada abi mah teu bade ngalahirkeun mak beli mah lepat bumi gitu oh maneng salah dugaan angang tina sangkaan da sim kuning mah lain pangaji ka dieu teh aya perlu anu sejen aya pangabutuh sanes mah manawi teh mah teh paraji nu tukang ngajurukeun kitu iya atuh tingali dina penampilan emas sakitu langsingna tingali sakitu renceumna ka dieu teh aya perlu geus jadi beheung sosongeteun nganti kita tadi nah henteu we ngantos di bareto tujuan mah yang tadi isu keneh terus punten mak maka dia teh aya priyogi naon manawi tiasa dibantosan kitu iya pangna ka dieu datang teh aya hiji persoalan anu perlu dibadamikeun nu aya patula patalina jeung pangabutuh kitu oh punten mak
pangabutuh. Terus patula patali maksana kumaha? Heeh, simpel mah hayang berang inyem ka dieu teh. Apan eceu teh ayeuna teh keur beujeuhna dirungrung ku ka bingung, digalaksa ku ka susah, unggal poe pikiran pasiksa ku ka peulih digalaksa. Lamun ras ku nasib diri inget kanu jadi salaki meuni. Eueuh pisan kanya nah kanu jadi pamajikan teh matak sakapun mah Gusti. Nyanyang mata kitu. Punten ari caroge mah teh ka mana atuh? Iya, besi hayang nyaho caroge mah teh eueuh pisan pikerseupeun ayeuna teh pagaweana ngukur ka molor pagaweanana teh. Mak upami non teh si abahna kulem wae mah atuh lain banjur padahal mah. Eta oge leuwih ti banyur. Eta ge osok daekeun kuli sautak saeutik danya eta kitu boga duit teh dan ukur di monyah-monyah poho ka pamajikan matak sakapeung masok hayang kumaha jeung sapolah teh kahna teh unggal poena teh salengkah-salengkahna teh pisan pikareseupeun ka mabanjikan kasopanan. Lamun naon teh paling kesel lamun tas digawe di mana-mana ti sawah kala kasok dugees. Tara di baju mending awak mun pantas cara batur da begang. Tak kitu anu matak oge anu pangkeselna pisan ieu sok hayang we tadi pencetan. Kitu. Sok hayang mah tadi pencetan paling tiga geuleuheun. Eta lamun geus bagian eceu pencet teh sok geuleuh teh kudu kodok eta teh pika geuleuheun. Ya biasaan. Ayo emak teh nyameureunnan nyuhunkeun jatah ka emak meureun daripada mundur ka nu sejen. Sok nyalain ku kitu. Ari masalah nu kitu mah udah ngewang teh tetep perlu dicaritakeun. Ngan eta we sanuka salengkahna teh pigeuleuheun. Omo ieu Neng, lamun diajak konangan, omo pikareseupeun diajak konangan teh. Kunaon kitu? Nya sok tara naon? Sok tara cara batur we meriai cara batur ieu mah kaluhur make bating kahana make calana kolot. Nyerakeun ari konangan ku batur teh nyerakeun nyokot sangu sok gede. Ya Allah. Nyokot sate 3 sada sabungkut samel 2 seno. Nya biasana meureun mang pangmeungpeung mah upami nuju dinu hajatan tanamina oge syukuran gitu. Tapi pan sok ngerakeun nyokot daging anu gede harita mah era beneran anu niat mun enten huntuan. Digegel mun ku talikna ngegel ku talikna nyekel. Resot kina longon teh ngejepret ka dia pangerakeun. Ya Allah. Oh ya Allah. Ya Allah. Cucu teh meuni beureum beungeut. Pigaraheun kahirupanan teh. Ya Allah. Anu sakali mah komo. Mau diajak ke sawah ku mak teh. Malum di sawah pan sok aya anu ngawuluku ngagaru. Padahal nepun ngawuluku mendingna teh sapi. Sapi. Sapi da sapi bikang hayo dicoel bujurna teh. Aku sapi teh terege aku itu mah jarete. Lumpat kana kebun batu ketempuhan pan 600.000. Ya Allah. Ampun teh mending sayang kumaha sakapeung mah. Nya mah hapunten pisan satu acananya sanes teu hoyong nulungan sanes teu non teh teu karunya ka emak tapi da kumaha atuh zaman kiwari mah ya Allah nya tong rening masihan tamu ka emak kamu nyari rage meuni Allahu Akbar mah hapunten pisan jadi emak ai emak ieu nirarenceun ge sagala nambut atuh tah ieu jadi biasa diical panginten ieu teh lain emas. Ieu teh perhiasan tamaga, bisi teh nyaho mah. Gitu. Aku moal pati-pati euceuk ka dieu datang jauh-jauh. Atuh beunang dijual mah ieu dijual moal sagala teuing kudu uyam ieu. Pan nyaho mak teh di ditu teh sok baraha hiji incut. Aya teh bisi hayang nyaho mah ieu teh lain emas, teh emas perhiasan tamaga sipuhan. Oh iya teh sipuhan. Sipuhan. Ayo manawi teh tiasa diical gitu mak. Dari jual oge teh payung duit moal sabaraha tak kitu. Nya mah hapunten pisannya sanes teu karunya ka emak. Ieu mak atuh piwarang kasih abah milarian gitu. Aduh, si abah teh jelema geus umeuh geuna. Bukan asa aku mama unggal poe dengan ukur kitu. Ari cita-cita sok luhur jauh jeung batu sok tarasa imang jeung daya mampu. Ketika hayangna mah hayang anu. Yo. Cita-cita ti baheula yang jadi dalang ai sora ngageblek saha. Anu daek kunangapna.
Gitu. Eta teh lamun kamu hajat unangan sok hayang nyumbang lagu, ari kabeuki lagu teh kematian, sok ngerakeun mata ngeuceum mah geus teu hayang mamawa jelema eta. Tak kitu. Sanes mak punten pisan ieu acuk mah meuni beling-beling kieu lah pami dina goreng majigan saha teh Sri Kandi. Apaan emak teh sinen beken baheula mah sinen sohor. Oh, mate kapungkur teh. Pancara oge emak teh Oh. hayang jadi dalang, emak jadi sinen Oh, gitu. gitu. Mata ieu teh pakaian teh aku emak teh ngahaja dipikanya diawetkeun ieu teh jang kenang-kenangan bisa percaya. Oh, gitu. Mak, punten ya. Ai kapungkur makan nuju jadi sinden bakai sinden beken nya. Sohor. Sok sinden sohor. Sohor. Sok lagu-lagu naon. Yo. Nembang beureunya nembang Nembang. nembang. Lagu teh baheula mah beda, aya lagu bayu-bayu, orewelang, daun pulus, kisah bojong. Sagala rupa we. Kan emak masuk usap kenal lagu teh seueur anu minta teh pada waktu hari teh lagu teh lagu daun pulus. Daun pulus kumaha daun pulus teh? Kieu lagu daun pulus mah. Neuneun tina dunya sugan milik diri dipandori tapi mah teh bari kitu. Gitu. Seueur nu nyawer. Aya baheula pada zaman tugrat nyawer jangan ukur 100 200 beda jeung ayeuna meni borobol aya nu nyawer teh. Oh, ayeuna. Oh, benten kapungkur mah. Kapungkur mah benten da zaman tugrat jeung can zaman ayeuna modern aya listrik baheula mah ku obor baheula mah. Oh, kapungkur mah. Panayagan teh teh ngomongna ngahurungkeun ieu son kieu tah kitu. Baheula mah teu make son, make membran. Oh, kapungkur mah. Kapungkur mah tarik dan yang kursa tarik-tarik gamelan aya di dinya we teu can ayeuna make son, make kamera di syuting. Henteu baheula mah jajauheun mentak tas manggung teh mah masuk era amun balikeun saling surikeun. Naha gini? Apaan pinu kumehong dahulu eta kan ku obong. Marukankeun teh ayeuna jong ngeunah dina sagala rupa ge seni teu kudu bararang. Itu kumaha jadi perkara nambutkeun atos sama dipasihan mun kitu nya. Maha punten pisan namanya sanes teh hoyong nulungan. Manawi engke mah enging pageto mah ka dede abi nu juga gaduh mah ku abi dipasihan kitu namanya. Ya. Sugang ayeuna mah atuh mah kanu baleunghar kan seueur di dieu nu baleunghar. Sugan we kitu. Iya, ngiem kanu beunghar masuk gegeringan. Gitu. Sok gegeringan kanu beunghar mah malah ngeunung ka jelema miskin sagala rupa ge kudu aya borahna, kudu aya borah jaminan. Boro-boro kitu nu beunghar teh apan ku urang nu miskin teh. Nempone ge ku sabelah mata. Padahal mata teh itu ieu teh tatangga teh lamun aya karipuh aya papaten mah jelema miskin anu sok ripuh mah begitu. Ngan sakitu oge nuhun we dipasihan naon bonggolongan. Ngan mudah-mudahan emak minta doana, mudah-mudahan ieu aya permasalahan anu hese ditangani teh sing aya naon sing bebeunangan gitu. Amin, Mak. Pidoana ku abi didoakeun sih, Mak. Teh teh abi mudah-mudahan tinu sanes teh gitu nyamanya. Nuhun atuh. Sakitu we ti mak mah. Dain mak mah hiji geus burit, kan dua-duana mah teh aya ayam naon pada melandi anu senjen. Mak teh anu rek mulang. Muhun atuh, Mak. Mahapunten pisan ulah bener nyamanya. Henteu ah. Kin enging paketo mah ka dede insyaallah lah. Kami aya mah yen abi dipasikeun emak gitu nya. Iya. Tah aya mah kitu. Mahapunten. Geus wani naon tadi belengong. Napak ngacak ka dieu teu kuguh-kuguh satadi mah susuganan. Ulah nepikeun ka naon harti nama urang doa kabutuh teh diusahakeun geus diusahakeun mah masalah menang jeung teu meunang mah kumaha cek anu kamasa. Geus mangga, Mak. nuhun atuh. Muhun mangga, Mak. Hapunten nyamanya. Assalamualaikum. Salam. Oh ya Allah, karunya teh eta si emak. Lamun ai keur aya mah da. Moal teu dipasihkeun tapi da abi ge teu aya, emang hampura nya. Sugan keenging pageto mah kenging, abi pasihkeun ka emak. Hararidan kajian teh usaha berang injeum teu beunangan. Gusti Maha Agung anu sifat Rahman Rahim anu kagungan bumi langit. Usaha mah tadi ge teu meleh. Cing horeng ka kulon lowong ka kidul lapur ka kalero. Waleh
sing horeng si marah horeng rezeki mangges diatur ku maha kawasa anu matak geus teu hayang inyam-inyem teh da teu make borah jaminan mah teu dipercaya ning ku jelema teh da beda nu beunghar mah jelema miskin teh dilingku sabelah mata beh ditungtang beh dieuna mah ngahina padahal mah da sagala rupa ge lamun tampa nu miskin mah bakal sangsara salarenya contohna heeh pan urang teh hirup di dunia teh kudu bersatu di antara tatangga jeung tatangga lamun urang ngagoreng lauk pan urang teh kaameun ku tatangga kudu mere dosa teteh ieu mah mun sok ngahaja brah bre kamatur teh supaya batur kabutaeun aya kitu teh make tang prasangka buruk asal gibah nya teh nya padahal mah da lain gibah butuh eta duit teh kudu kumaha atuh geus we atuh geus kieu mah rek tumangplak kana kadar jeung takdir sing horeng si mana horeng kahirupan jelema di dunia teh sing horeng teh teh dah berurang teh perjuangan jeung da amanah miskin jeung beunghar da geus takdirkeun aduh Gusti abdi ampun geuning kieu nasib diri hate perih lir ku peurah da puguh geus takdir abdi panaroseng mending kreh nampih